kita kudunungan ulah talangke. Ulah hararese. Kudu gesit rancange. Kaituna teh sabilulungan urang teh. Rancing. Iya. Ayo ini. Saya mana. Ya ji aya we gogoda kai. Aya we harangan. Aduh, Gusti lagu kayak bahan asam urat jadi deui aing. Aduh, aing katempo Da tenuturkeun tuh kalangkangna teu nuturkeun. jangan. Aing diantep barunya Cileumeuh teh. Ya atuh gak mematuran. Ya Allah ya Tuhan kami, lindungi hambamu ini dari godaan si goblok ya Allah. Dari godaan. Berilah kesabaran buat hambamu ini ya Allah, supaya dia bisa mendengarkan aku ya Allah. Mudah-mudahan cilinya melongkong ya Allah. Mudah-mudahan tuh. Berilah kekuatan mental buat aku ya Allah. Dari godaan. Woi, ayo. Mangadeng, Woi, ayo. Aduh. Ayo si budak. Mangadeng, atau Allahu Akbar. Ali saya baca. Naon kakara naon. Hayu anjing. Teu ngarti aing mah. Ongko kudunungan teh dikumpulkeun terek rapat. Ali sumpah. Ongko dikumpulkeun terek badami. Tapi geus ngumpul di dieu teu ngomong teu naon. Baralik deui. Nah ieu teh baralik terek neangan tutut aduh. Awi. Ya Allah ya Tuhan kami, lindungi hambamu ini dari godaan tutut ya Allah. Dari godaan si sedih. Dari godaan si iya ya Allah. Karena si iya musingkeun hamba ya Allah. Hambamu yang laib ya Allah. Berilah kekuatan untuk hambamu yang hina dina ini ya Allah. Nama katanya. Dagukeun nya ya. Abdi bade sopan, Bade lama. abdi bade lama. Dangukeunnya ayeuna teh urang teh bade angkat ka Nagara Amarta. Nyaeta maling awewe ngaranna teh Dewi Subadra. Eta teh awewe teh geus boga salaki ngan hanyaka dipikah hayang ku raja urang. Raja urang teh katarik ka pati-pati ka Pendang Asmaragama ku eta awewe. Tah ayeuna teh urang ini ka urang mah jadi ngadon ngiceu panjang. Aduh. Ya Allah ya Tuhan kami, lindungi hambamu ini dari kicipnya manehna ya Allah. Aduh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aduh ya Allah, ya Allah. Alah, kecewa. Aduh, biara ya Allah, biara. Pusing. Tapi pusing ya Allah. Berilah obat pusing hambamu ini ya Allah. Ada sedama. Dah. Bolu cenia loba mentega. Bolu ceneni bau tarasi. Halo bro. Lagu naon si TV teh? India dong. India atuh. Tahu. Aing mah kana Bollywood atuh. Bollywood. Favorit aing mah. Favorit euy. Oh, favorit. Ngepen aing mah orang India mah ngepen. Saya Artis India semuanya apal. sedama. Namanya apa artis India? Nyapal atuh. Sawah itu. Cik, artis India anu terkenal, anu laguna kucu dahe, ya, ngaranna si Damat. Adik, ente mah urang dia, aslina mah Damat teh. Jauh-jauh. India jadi sarukan, gitu.
dengan teh damat teh laguna naon damat banyak menghias angkasa amat aji ya banyak amat mati atuh ay mana ditinggali jeung sia jika nu akur gitu loh teh kawas dari jika nu harmonis lain harmonis aji lieur nah teu nyambung oh jadi nyaho atuh ngobrol jeung si ieu mah tong borok maneh deungeun-deungeun nah inungna ngagantung maneh pasaran di jalan kereta api ngagantung mana nawa di jalan kereta api apa ngono kitu we kana baud nah budak sia mah udah dibaheula ge sangarana Widi atau berapa kinoi yang punya Bandung Selatan mohon pindah dari mohon gitu oh pindah ke Karawang nah oh budak sih teh baheula mah kenotik mah teh budak tuh baheula mah normal ngan gara-gara lagran tina tangka kalapa jadi ya budak gitu riwayat gitu bener riwayat sama gitu dan bebaturan ke SD bodohna luar biasa cai teh hiji tambah hiji duka aja dua sidik dua bodohna biar dikarep oncom gitu cai teh 200.000 tambah 200.000 jadi 400.000 itu oh benar sama ribu jadi gitu bener ya kuncinya mah 500.000 jadi 500.000 satu juta cina si saya teh cek 1 juta goblok si teh 1 juta lain 1 juta gitu tah iwati aing ngungkul bisa ngobrol jeung si mah nah sabab aing mah aya carana ayah kuncina kuncina kumaha tempokeun lamun hayang ngobrol jeung sia tempokeun aing kumaha tempokeun Bandungan perong beutna perong supaya naon supaya seuneun perong tetep tah gitu untuk kekerot supaya si panon tilengkeun saeutik nu hiji ka dieu nu hiji ka itu ceuli rebingkeun pasang cerita bohong hitek-hitek mesieun suku engklekeun saeutik ayah cilinya bulu irung cabut tilu berada bekah perong kita deket supaya sieunan perong kita tepuk udah nolona tong deket teuing aing ge digebuk apa kue ulah deket teuing nolona sabab teu sieuneun ti kajauhan we salamet eta mah contoh yang tidak baik tempo ti kajauhan pro ditekeun napas tempokeun rong huntu coplokeun atuh nyeri anjing wayahna nyambung tempo hayang nyambung mah gampang tuh dah siksa tempo hei naon tuh nyambung jauh anjing dari toel acan hei naon kumar kali katung tumir kali mana tuh babang melekuk kok oh jadi urang teh anak teh rikinit ka negara Amarta nyata maling awewe dengek ke ieu kok jeung awewe na hubunganna aja kita teuing kayak gitu nyaho yang penting menyambung we saha nu bakal paling teh
samelado alama oi dicolek sedikit rasa tikotok tong dilebok dipanjakikeun bisi ka UGD. Oh ngaranna teh Dewi Subadra pamajikanna Arjuna panengahing Pandawa dengik iya bu jeung pangan Pandawa dan hubunganna teh euy gitu nyaho. nah saha nu kapalai ka Dewi Subadra teh Tahu bulat digoreng 3 bulan ka tukang tong dilebok sabab eta geus asem sabab lamun dilebok maka mentret di mana-mana geus mentret ripuh asup ka UGD dibawakan ambulan uwe ale plug oh eta sabab raja urang nyata katari ka pati-pati ka pendang Asmaragama ku Dewi Subadra pamajikanna Arjuna dengikeun ya bu kayak ieu tahu bulat jeung Arjuna nu hubunganna naon teh euy kayak gitu nyaho nu penting nyambung we aing mah. Hayu urang ini naon hayu urang ini nana urang ini bakal til naonana urang ini naon aduh kubil Haji Apo Haji Apo oh hayu urang ini aja apa teh urang ini bener aduh gampang ini ya Allah ya Tuhan kami terima kasih atas bongbolongannya ya Allah aku bisa ngobrol dengan si budeng ini ya Allah merong heula tinggal jauhan ulah dideketkeun tau tilengkeun ceutik aja jadi 2 otak kita ceutik iya merong deui rawan banget lah napas heula aneh tau hei naon bener ya bener jetu ieu hei naon iya beres tuh apa Umar kali Katung Tumir kali Manan tebabak babak balekuk Aisyah ngomong naon tahu bulat anjing digoreng 3 bulan ka tukang ngebau ku sia anjing sia kageleng ku amulan anjing kadenge ku sia anjing hai brr jigana ieu jelema stres ya ya Allah ya Tuhan kami lindungi hambamu ini dari orang stres ya Allah sia bodoh kami tadi anjing kamu bodoh kali ya Allah aku bingung ya Allah bodoh aduh ada anjing aduh Kuma bicara kumaha sukses lancar alhamdulillah kerong banget halus tong ti kajawan deketan anjing sakita nges deket ewak ku sia nges di dia tak bekok lebok aja apa kami teh aja kain teh nararipu jika nges badami teh si goblok kami